Sampurasun. Lihat jelema teh ayo ka mana? Rampes. Wis. Nama Pak Kadus? Subhanallah. Sanes. Aing ngap itu Sehat? rambutna. Sanes iya jadi janten naon ieu? Ah, janten. Iya kok bodoh. Mau cari. Siap. Aduh. Mau bere. Iya Pak Kadus, abdi teh kajurungan ku Bapak Yana warga RT 2. Diaturan cari ka Pak Kadus sareng keluarga. Dina dinten Rebo malam Kamis bade Isa. Bade ngariakeun hitanan putuna gitu. Manawi menuju Rasona terapi istirahat pengen tanya. Mangga dongkapan gitu. Ya, hatur nuhun mudah-mudahan insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan acara Amin. Tapi itu dah dapat orang. Alhamdulillah. Ayo Pak RT Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Allah. Ayo kebenaran ya Pak RT. Iya aya naon deui iya. Gila Pak RT ulah ke euy. Ieu tujuh naon me? Itu ngaganggu aduh. Punten. Udah nyuruh langsung kan dia. Itu aya senal. Nah, ieu lain jak Robi. Mangga calik ge. Alhamdulillah. Calik yang can kurang calik oge. Nya kumaha itu aduh. Iya abi kan di piorangna tadi calik langsung. Aja kumaha ieu langsung. Jadi isin dieu nya para wargi isin aki can dicalik. Aduh, kumaha teh nya? Kalau mah Tapi aki-aki mah rada pikun salit. Kumaha ki enak teh ya. Lain tadi Siap. teh tepikeun ka di jongkok aki teh ka dieu teh nya ada kasih aki jakara lain teh biasa dik nyamuk lah. Nah ya RT kebeneran teh dek laporan. Laporan naon deui atuh di lomba laporan wae ke RT teh aduh Teh ayeuna teh aki sok kalengitan we bensin. bensin atuh berarti aya perbabennya persatuan bangsa bensin teh gitu Eta teh aya perkumpulan Lain. perbaben persatuan Lah. bangsa bensin kumpulan biasa di sekre teh mun Teh, oh nya nu ti payun teh mun aki hayang udud tepikeun ka henteu tah. Mhm. Ya mah tos wengi. lain aya ududna aya eueuh kitu yang naroskeun Aya mana beda teh aya Nya ieu teh nya mugi para wargi kehilangan aki bensin diproses da sareng RT kamari teh tah kumatan mualarna RT aya cirian teh teh bensin cirian teh. kela aya abi mah nya sebagai aparatur sok seueur wae bensin mah tanu ieu sanes Aduh sanes eta mah teh. sanes oh berarti sanes ieu nya sanes Sanes. diasupkeun deui ka dieu tuh Tapi Pak teh oh mangga Allah si Aki aduh boga Aki lieur ribet kali Pamela kan jadi RT tinggal di kadus teh mah Ya. Aya gereja kene itu teh aya opa opat. aya kene tadi Kayak punten punten aduh subhanallah rasa strawberry. ki iya Rasa naon? anu hiji deui aduh ya Allah itu warna ieu nya coba deui oh ieu rasa naon melon naon Rasa coklat. nah ieu keuntungan deh tina ieu tina bensin asa tengah abdi mah para wargi Hiji deui anu di mana? ngarokok aya rasa stroberi aya rasa coklat. udah urungkeun dulu Kumaha bensina? Iya, kumaha bensin dia opat rasa ki Oh. aduh gede ki ya opat rasa tuh itu ya opat rasa ki janten pilih bade order nya kabdi Tahan ieu. Sanes kumaha kieu lah tadi ya laporan. naon tah Nembe mah raya mah menang benten itu. Naon? Rasa Coklat. perawan. aduh namun anu hiji deh mah janda ieu mah Rasa perawan. Hah? udah mantap perawan legit gitu aduh Bisa diucapkan dengan kata aduh coba ada wih deh katopik jadi kumaha ieu teh bensin hilang gitu Ieu lah teh ieu meuni tidak digambarkan para wargi ku kata-kata asa ngawang-ngawang di langit. nya atuh Hah? Kade saya digubrak di kahanap nyeri. Eta teh rasa tadi teh rasa naon ka tilu teh? Pohon deui para wargi. Ada bensin ajaib, ya. Bensin ajaib.
Tak, cobi aki bensin nu warna naon itu Rasa perawan liar. kuda arun. isin ah. Duh teh. Ieu teh. Aduh, ngelak kau aki teh rokok. Ieu teh geus sadinten teh. Geus sadinten ieu teh. Mun. Bensinna teu kapendak. Mun teu lepas mah anu biru. Nu biru asa aya Ieu we nu rasa ieu strawberry. Saberi. Mantap atuh da ieu Pak. Bener para wargi. Badeki. Ieu rokok. Namun bensin di Pak RT mah leres-leres ieu. Rasa rokok lain strawberry Nah gitu teh, kumaha deuk diproses Ya, moal. abi mah sebagai RT pangintennya Mohon. ditampi lah laporanana paling abi bade ngabujeng ka Pak RW. Iya, mau bisa ngarokok tuh boga bensin mah. Mohon janten tapi bita kamu Pak RW teh nu teu aya Pak RW teh kalau rasanya kita cari mate caket gitu. Caket Pak Kadus. Paling di RW paling ka Pak Kadus. Pak Kadusna. Tapi alhamdulillah Pak Kadus teh ieu. Hah? Abi paling laporna Pak Kadus. Pemain Asal ieu tak mah euy. cai calan bensin si aki teh. Jadi muter. Bade dilaporkeun ka saha deui? Saatus di Pak Kadus teh. Asa lingkaran setan. Nya kudu nya kitu atuh da ke pemerintahan ge kitu terus gitu. Sok ka mana? Laporan anak. Nya. Ini dilaporkan deui ka atas. Mohon. Paku. Tah, gitu. Tangke paku panginten dilaporkan deui teh ka camat. Pasti eta teh. Camat depan teh keluar. Nyampe ke pusat. Tah eta nu sebat lingkaran setan. Nya. Abdi dilaporan ke diproses. Tadi lapor deui. Nya oge. Nya oge bensin teh kan teu sabaraha tapi kan kalau kita bensin mah mending kali kita rokoknya daripada bensin mah nya. Bisa udut gampang nama. Ayo Ayeuna boga rokok teu boga bensin. Besa bungkus tinggal setengahna. Digegelan. Gaya Digegelan para wargi jadi kumaha. bensin mah gaya. Simpan Ada ada teh barijing siapkeun rokona kumaha kali itu teh dua. Jadi we sabungkus teh ngan genep batang. Ada batang. Aduh, Kumaha? Roy tadi. Sana ieu kopi Ya, cai mohon. teu aya. Mata Ieu bade kumaha? namasan kopi. Allahu akbar. Subhanallah ieu para wargi eta kararosong kieu. Roy nya kela ina. Ina. Oh, atuh bongkongan. Meni asali ieu akimah para wargi. Kalengitan bensin laporan eta tepikeun ka kubu. Tepikeun ka RW, tepikeun ka kecamatan. Leungit bensin. Ayeuna deuk diproses ku Kadus. Nyieun deui surat pernyataan. Lieur. Tuh. Bete. Mohon Pak Kadus kumaha? Kumar di kopina nuju jalan-jalan teh. Jalan-jalan ka mana? Eta si kopi Aya itu Rupa-rupa. wios aya susu mah nya. Tapi itu tos kadar luar santan tapi teh acan susuna. Acan manglecok dia. Siap atuh nuhun atunya. Mana gelasna ki? Enak. Bete. Nah kumaha itu lah kaeuhan cayeuna. Terus jeung tiis di kumaha itu. Naon. Nar heula. Kumaha? Aduh. Iya. Dilapan Kumaha Kadus tadi teh? Rarawasan teh. Panas atos distrekeun. Tadi atuh da emang Polosnya. tiis atuh lila meureuna. Hati-hati. Teol migapo, telat mikir gancang poho. Kolot mah. Si Aki milih lagi teuing na dicai teh nya. Kami lebang-lebang teh kumaha si aki teh nya. Heueuh. Jeung deui tugas negara, tugas negara abi teh ki. Biasa ngelemah geuningan. Pulman. Nya. Iku mah tah cara instan we ieu. Ieu beuring sa RW, sa desa lah. Tulah teh. Ieu, sa desa teh ngeureum teh. Gampang teh. Naon tah? Gampang. Ayeuna mah kan diulah mah capek teh. Hiji-hiji. Empor. Hah? Empor. Geus we kan toakeun. Masjid deui nya. Heueuh. Aduh, cerdas Eta pemikiran mah langsung tah. Sadesa hadir. Bener. Kalem. Tapi aya heueuh bener. Ngan aya lieuran Aya jiga lieuran. nama. Tapi ya bisa aki-aki aya cerdas, masih aya pemikiran cerdas gitu ki. Atuh. Well. Tapi gitu ki. Lah pasti kudu aya nu kieu anrang katoa teh bareng ngewarang Aku RT moal.
Merenya. Ya, RT pira ku si hungan. Pengariwang teh aya susu. Ikeun we tah. Hiji we urang ngopi anu teh luar bari ngadaguan ka toa mana ikeun hiji we tah susu saudaranya. Bener ki lah. Sek wae teh kinto. Sek. Seknya. Ya. Aya nu nangeurna udah lempang aya tahun nya lila teh. Bikin sabar we aya nu begitu deh. Masih karus teh lila teuing ki. Nya puguhan. Buah-buah. Buah-buah naon teh? Mulai sebenarnya seeutik. Keur kieu makan. Eta lain keur kieu kumaha. Tuh geuningan jol. Eta panjang umur teh. Karena ami lila Punten ya, teuing. punten alami. Tadi teh ngoles lah ieu tah dioles-oles. Tuh, nya. Ngebuh aya tuh, ngebuh tuh. Pinter di RT. Oh, Keur ngoles. Keur ngoles. Ngoles. Makan. Ngoles. Kieu atau kieu? Ngoles. iya, ngoles ieu tah. Oh. Teh ngoles namina teh di Mun. negeri Konoha mah neueur cai teh ngoles. Oh. Geus teh kuat Tuh, ya. mun asup Kopi susu, susu. asup. Susu. Tah,